Ah, ari si Mang Ocim geuning kamari. Eta gering naon dicageun lain ku dokter kalah ku ustad. Oh eta pan eta mah bi lain penyakit nu bisa diobaran ku dokter nih. Eta mah penyakit non medis mah. Oh, naon non medis? Eta anjir aya dona lu Mang Ocim teh kamari ge bejana cenah jero beuteungna teh anjir aya baskoman karunya. Bibi mah asa hayang we anu neluh ah. Parupa bibi aing ampun teuing. Please atuh bi pan gering meureun anjir aya baskomna jero beuteung mah. Ya ulah baskom na jero beuteung na aku kas tawagenan mesin cuci da bibi teu boga itu di mah. Itu kudu meuli nya meureun nya. Request bibi aing anjing ditelu hayang jerona. Terus lamun misalkan kulkas 2 pintu meureun nya hayangna. 12 pintu ulah kagok. 12 pintu. Nya da kandang hayam 12 pintu cenah. Eueuh bi lemari es bieu ka 12 pintu nya guys. Eueuh. Ampun ting bi aing ieu. Aya wae ieu ya. Grup tagonit di Ciawi tali ya. Kok sih mah berat geus bosen musim hujan wae ningan betah barar cek Puguhan ngonten geuningan hayo we anjir kudu di jero ruangan kieu. Jenuh aing euy. Biasa lila nya. padahal mah berat ayeuna teh pan kuduna mah geus usum halodo nya tapi nah hujan wae Kapan kamari ge keterangan ti BMKG kitu. Ya, ayeuna teh keur memasuki kemarau basah. gampang atuh cek sih mah berat lamun basah mah ya nya ubaranna teh ku salep berat cager geura kan lamun kering tah berarti ku nu cair-cair dengan kalpanak nya. Please kos. Ieu teh lain eksim sih teh. Lain eksim basah, eksim kering. Cuaca. Lain kos. Lain penyakit bodog sih teh. Ya wae anjing si Kosim ieu ampun teuing. Aya wae ieu ya anjing. Kesrek. Brad, geus beres rumah domba teh, Brad. Geus tadi ge isuk-isuk langsung pencit. Geus pokona mah aceng peuting ka dieu. Urang babakaran. Pokona mah nyaho santap we pokona nya aceng mah. Bener tuh. Ka dieu mah pasti, Brad. Ngan aceng mah kana domba mah teu pati, Brad. Nah, Komo Brad, aceng mah pokona sarupaning nu sukuna opat, Brad. Aceng mah teu beuki. kumaha atuh? Komo bangsa meja geuning, Brad. Kursi, lomari. Aceng mah tara pisan. Anjing. Nya aing heueuh we ieu. Heueuh ceng pan si laing mah lain rinyuh. Lain si laing mah. Sarua aing ge tara ceng. Ngahakan meja kursi mah. Tara aing ge teuas anjir. Nya aing heueuh we anjir saroceng ieu. Ha bisa wae ya siraru minyak ya. Brad, aing mitoha di dinya masih kena gering. Masih puguhanmu malah tambah parna aya nama euy. Dahar ge geus teu asup sia mo aya nama. Nginum we. Betah deui tah. Tapi hitut mah bisa. Nya bisa atuh mo. Najan teu dahar ge teh aya hitut mah bisa atuh. Ai maneh. Tenang atuh Brad, aing masih kena bisa hitut mah. Tenang kumaha sih teh. Yah teu bisa dahar teu asup cai leuleus awak teh watir anjir. Ai maneh. Nah, aing bisa kena hitut mah. Sina ngadahar hitut atuh Brad. Anjing. Sia tahakan bekok anjir. Parah aing saremo ieu. Ampun teuing. Lain Brad, Naon? itu saha? Mana? Itu nempokeun wae tuh. Oh eta? Heeh. Ai maneh anjir. Cita apa? Eta teh nu ti kamari ieu nanyakeun kaos kamonesan geus bijil acan. Geus aya karanyang konengan acan. Eta si eta.
Nah, tunggu ulang wae. Pancan aya duitna anjir. Oh, Paling aya narek tahun baru karunya nya. karunya. Emang geus aya kitu na karanjang kuning ieu, Brad? Geus aya saremo. Anu eta? Aya komo rempang pipa mah aya pisan. Boa ebah. Pokoknya mah opat artikelnya. Baju kamonesan. Keluar bareng tahun baru ayeuna pokoknya baru dak kamonesan. Ya, termasuk si eta tah. Nah etanya kudu make baju anyar. Tongerakeun atuh tahun baru anjir. Bener tuh. Oh tuh ngali gogoh kieu. Ini ali tukang nu ieu. Tukang. Woi, harudang yo. Salah cekot kerenyang koneng. Kenapa? Hah, bisa wae ya anjir ya. Buntut kasir. Urang tema kamari teh menang telepon di babaturan di Jepang. Terus kumaha, Brad? Mere proyek ka urang. Ya mah proyek gede mega proyek disebut oge. Jadi manehna teh butuh balong. Nya butuh balong anu panjang. Ulah nu perseginya butuh nu panjang. Pangneangankeun cenah Brad di Indonesia pokona mah ieu mah geus pokona mah bisa nyieun maneh beunghar. Cenah kitu. Ka urang teh. Ngan urang nya ngan urang teu boga relasi aing masalah balong-balong gitu mah aya di dinya boga tuh. Ieu mah Brad kaparangan pisan aturannya mah. Aslina Di ibarat Romi ketemu Yuli ieu mah. Anjir. Yakin. yakin urang teh yakin mah di dinya aya teu nu boga nu kitu. Gampang, Brad. Urang mah komitmen heula jeung di dinya, urang mah mung. Bari yang bobodoh ka urang nipu maneh mah. Komitmen naon itu? Ye. Kudu puguh heula aing mah komisina. Tenang aya. Anjir. Can geder bisnis geus komisi. Yeuh, komisi mah cek aing ge aya nya lokasina kapanggih terus cocok di muka ku aing tah anjir komisi mah. Aslina ieu mah. Dengikeun heula. Aing perjanjian heula sok. Daek perjanjian. Heeh, perjanjian. Sok tas heula aing nya. Cas heula. Cah. Sumpah. Ieu aing cas heula terus sumpah ieu teh. Bener teh di dinya boga heula, ieu mah nyaho heula teu aya eueuh anjir lokasina. Anjir aing milik. Nuhun, keur butuh euy urang teh. Ngan jauh bae jauh. Aya. Aya. Ah, gitu Aya, atuh anjir aya, ngomong pokona aing mah. teh tadi dagoan aya. Anjir. Aya benar. Beunghar aing isung euy. Cek. Anjir beunghar Brad imah yakin. Jauh di mana itu? Di Bandung. Tuh masalah di Bandung mah. Tuh masalah. Tuh masalah alus tubuhan. Bener imah euy milik. Sia-sia penting aing salat. Aduh, bener ieu. Di daerah mana itu? Eta Balungan Citarum. Bandung. Anjing. Goblok anjing. Ya, aing teh kudu jauh-jauh ka Bandung atuh si teh walungan mah. Pan walungan mah ieu ge walungan si teh. Parah anjir. Balong si teh kehead. Balong. Cilepeung anjir ya aki-aki cek aing ge nya. As panjang-panjang aing ngomong ampun teuing.